Duh, kumahanya mun urang jadi artis beunghar meureun. Assalamualaikum. Nyi Wiwin, mangga dilebat. Mangga Bu, aya Natasha na? Oh, balik ke Natasha. Kayaknya orang pelari heula sakedap. Mangga dilebat, Win. Tasya, itu aya Wiwin nyamper bade duka bade aya naon. Wiwin aya naon, Win? Yuk, ulin orang ka imas gitu. Hayu ke apa jelas mamski heuh. Sok sia tong lila. Oh. Assalamualaikum. Gitu. Gini aya Wiwin jeung Tasya. Biasa to, urang Cek, zaman aya nama orang hang-hang. hang, hangout meureun. Mangga karena lebat atuh. Guys, kemari orang tengah hayal yang jadi artis. Pernah ku artis beungeuna siga bujur seeng. Artis mah kudu geulis, kudu bohan. Nah, ieu siga lutung ka sarung. Oh my god, hello. Win mana mak itu ka urang teh sagelis-gelis kieu disebut tuh kasarung. Kumamun kieu Tasya dibuligir di video ya supaya ke Instagram viralkeun. Oh no, tiraku inces kudu dibuligir mana we jadi tukang dagang arel. Oh, kumaha we tuh jadi vlogger teh aku. Oh, vlogger mamun urang rarieut atuh. Ih, eta mah utah uger blogger mah urang video sapopoe. Ajaran heula Tasya da mah bisa ngomong bahasa ayeuna. Oh, atuh bae ke di imah urang diajaran. Nya sok Tasya. Da tos heula nya ngobrol teh tos sonten. Muhun sok to enjing deui we. Tah hayu atila. Mangga. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Natasha. Sekarang saya lagi ada di Pantai Cijeruk ini. Oke, saya di sini hanya sendiri tidak membawa siapa-siapa. Pemandangan di sini sangat banget. Tiko, lain trending topik. Ari manehna tajan naonan? Gimana ya tuh mah orang trending na YouTube. Podo atuh. Heula tuh.
ke sarete. Ari abah naon budak jadi artis teh tato atuh. Lu abah mah nu aya lieur neangan duit keur ngalahirkeun maneh GHC. Ah, abah tong lieur-lieur, ngopi we bae mending oge. Bae, bahkan aya abi geus jadi artis atuh jeung ngaju rumah. Artis podol. Ya. Oke. Selamat. Waalaikumsalam. Ada apa ya naon ini teh? Katanya ada Bu. Oh, aya kalanya. Natasya. Yuk, aya nu nyamper. Mangga, teteh jual bot. Bapak, Nah, kali itu nikah ya tamu, ini sopan ya tamu teh. Itu di baju. bukan lewat tamu, salah salewat dulu. Ya juga bisa milih di situ di kamar nah teh. Tapi aya priyogi naonnya ieu teh, dongkap ka dieu. Saya dari tim Indosari ingin menanyakan tentang Natasha yang jadi viral. Oh nya mangga tuh taruh jelek dan Natasya. Apa perasaan Anda video Anda viral sampai sekarang? Ya pastinya bahagia dong. Kenapa Anda bisa bahagia? Ya tentunya baru pertama kali terkenal. Apakah Anda ingin jadi artis? Ya pasti mata kurangan jadi vlogger oge. Apa harapan Anda untuk kedepannya? Harapan saya ingin terus menjadi vlogger dan youtuber yang terkenal. Oh, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Ayam marane rek naon euy. Cie nu jadi artis. Si minta tuh moneina. Maneh kana duit wae ayeuna mah geus urang doakeun sing lancar. Amin. Amin. Heueuh berkat marane nuhunnya urang jadi terkenal kieu.